loba duit bae. Bang ari abang kawin sabaraha kali? Kawin misal Salapan 8 kali. Eta tanya kapanjang geus hiji dua. Heeh. Can pada hiji. Heeh. Tilunya. Tilu. Pasir kunci. Heeh. Dua. Terus Kunci dua. Kunci bejo. anu terakhir nu samemeh Ieu mah Tasik. Tasik. Heeh. Buah budak hiji teh. Tinu salapan boga budak sabriji abang. Hiji eta berkitu Tinu Tasik. Oh. Da kabeh ge teu boga budak ya mah. Heuh, Pertama teu boga. Nah, Nu pertama boga katanya ieu mah. Maot. Maot. Udah asalnya tetangga pindah ke dia gitu. Kabin ke dia. Berarti ya abang mah memang normalnya boga budak gitu. Cuma awewena meureunannya. Eta tina salapan eta anu pangeunahna nu mana? Tinu nu salapan eta nu pangeunahna nu mana? Pangeunah mah liangan. Da kabeh oge liangan atuh. Da kabeh oge liangan beuneunan. Pan ari nu begang mah kieu rasana, nu montok mah kitu rasana, beda-beda. Amun teu bisa ngabedakeun berarti di dinya teu boga perasaan. Heeh. Sok. Teh kabeh dikawin, Bang. Oh, Jadi nikah. Anu dikawin wungkul teh meureun ah. Eta mah ieu mah urang mah nya anu di Tasik mah kawin ieu kabeh agama. Nah, urang teh main ate ya yang dia kan ieu pada urang kumaha nyakeun dari kudu kulit. Geus pake kawin duit 1 juta. Sok teu konyol kumaha kawin deui diajar ku mitoha. Oh itu keren ning. Anjay, Edun. Kawin deui dianteur ku mitoha. Aliando. Moal aya Aliando. Playboy cap gomeh teh ieu. Ai baheula mah jadi urang teh asa pangantengan kitu. Naon make baheula? Naon make baheula da ayeuna ge atuh panggantengna. Nama jadi pan goreng. Ya matak salapan ge ya cuy. Oh, pangantenna. Nama teh bisa nu sapake salapan. Salapan. Lain ku ganteng ku nafsu eta mah. Boro-boro nepi ka salapan urang ge teu nepi. Teh ku beuki. Nafsu, nya ku nafsu mana? Datang ngopi tiis. Tapi Nya. Tapi bah. Sok ngopi heula ka dinya Bang lah. Urang tuluy keun deui ngadongeng.